Gusti, kita nemu tuk-tuk naon. Hih, nu liwat bawa. Duh. Yuk mata jeung sungut teu payan ujur. Am. Hei Neng, sorangan besi. Masalah buat lo. Hih, nggelis-gelis ge jadang. Kajen teuing. Duh, hari ewok tak beuki kabita. Sariang betot tabeung nyocok. Aduh. Hal, udang, Aldi, udang. Pak. Jele geus jam sapera. Tadi tuh mandi. Tuh hayam na depanan. Molor bae hayang na geus berang ge. Age depanan. Duh, aing sih ngirup kieu deui. Kidan batur sok ka jelena barungah jeung gaganena. Ngan praksi itu dakeun wa kain. Duh, asa badang we. Aldi, itu hayam na sariwung. Sok ribut. Duh. Yang pajero deui jeung situ. Sawa ngaranna? Telepon sirieun ah. Orang nomor lagi teu boga. Aldi, Mun, Pak. Duh, da. Gila sok kudu sarwage-age bae. Aduh, hiwa. Maaf Neng, da keur urusan ieu. Da geura ari lempang jelajele. Ieu maafnya. Nyatu. Neng. Bro, angger sok tuh nanyakeun ngaranna. Aduh. Two hours later. Ja. Kurang al, semuanya cari sujur. Dengan aing ekan da masalah hate. Kau bilang seekor Aldi, ekor masalah hati. Sik, naka satu deh. Ih, lain oh. Maaf ging nakon sih. Heuh naon? Satu. Hih, serius ja, dengekeun. Cek sia si aing kudu kumaha. Kumaha kumana? Cenah kumaha kumana sok juk kumaha. Nah kain kumaha deh. Nya sama sok jamat kumaha sok yang kana kumaha bae ku sia mah. Sia si ngomong pabulit gitu jeung perasaan aing. Doa ge kana mah bisu hujaneun. Yo. Kan kieu wa. Melari aing nyelebihkan geulis, minta dek nanyelkeun be ka aing. Aing asa panggagahna sadunya. Aing da lalaki, geuleuh lalaki di gara-gara ku lalaki mah. Ah. Sorry bro, it's not my intention to bother you. Anjay, si Ali bisa bahasa Inggris sih. Bisa lah, Aldi gitu dong. Itu loh. Iya gua. Dajar inisiasi. Iya, kena iya. Tah. Hel, saya pernah ada. Apa ini? Ayah beging ja kepo. Ini anjir nih ye. Biasa baja. Lagi gaul lah nama di sebelah HP. Hari tadi kumaha cari tanah kadana. Enggak sakit tuh, nih teng po tenayakeun ngaranna. Oh, berarti keur hayang ngaranna. Penasaran teh. Eta mah misterius jeung jelangkung wa. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ah, harobe gorok itu mah. Teu bisa dibepet tadina. Cenah ngaran, cenah urang dindina. Kajen, aya jodoh mah mata prok deui. Besok mendingan urang mah gitaran tambah bonak. Kusok, Aing mah teh bisa ngitarna. tuh anggota aing mah. Ih, teu seru ujur wa. Geus mah aing kasirian. Benas.
Halo beb. Munyu sorangan bae. Mun pak aya ayang beb wa. Dia kono Meniham. di Sirian. Sok kayak nongkrong tuh ngajak-ngajak. Maltak tuh dijagahan. Halo yang. Ira aya waktuna. Agus lawas itu betot-betot. Apa ya? Ya apa? Kajen wayang. Gusti, berilah satu masaku hidup di dunia ini, Gusti. Kenapa kau begitu cepatnya mengirimkan malaikat pencabut nyawa yang begitu seram ini, ya Allah? Hehehe. Yuk, yang si Aldi. Siapa Dubai ngomong? Dan kiku juga Feral Bramastana. Udah ujung-ujung ngobrol gedem di dia. Benar guys, yang lain Feral Bramasta iyo. Tan si Feral berasa satan. Sik ya. Iya, apa iya mah. Kenapa nanti? Iya, halo Beb. Kayak lawa, iya datang makhluk astral enggak? Hah? Kayak Wak, nih Wak. Nah, tuh, assalamualaikum sayang. Kerku masih serangan media dia sok terang mah Batak. Tuh kajul udah ya, kan ke teleponan. Tuh kaje lo, ini tak serangan baik. Udah aing mah gaul. Udah guys ya tak kerku mah, ujug-ujug pipiron. Tak jantungannya hoto. Tuh maaf Yan. Yan, aing mah penasaran nih teh ka budak itu. Kok satu ah? Mal penasaran teuing. Bener aing mah geus puguh tuh jeung wae nage. Hehe. Si anu karkasa sih. Ih, mulai kepo ya. Aya beng. Tah, siapa sok terang kenalkeun ka aing. Gah, kayak siapa mesti bogo. Ku masih sieun ele saingnya. Hah? Naon deh? Temen. Ndi arah nyelep fotona. Ish, ulah. Sukan ge mah teh nyaho. Tah, siapa sok medit ka baturan ge. Itu lain kitu ada aing mah karunya kasia. Kan sia jomblo lin deh. Kayak bisa kancuh, bisa jat sabun. Sik, itu nya anak Asia deh. Geus mana? Aing mah ke dinas. Ah, blog wujud. Paling het ngepanan hayam sia mah. Aing balik ke. Nos. Erek. Pelat teuing. Ah. Yan. Sesi ngobrol jeung bikang saja kan. Siapa telat ka dieuna? Kan dari itu bebene aing. Jeung lalaki sih. Sopan laki. Tuh pan sahana. Oh, eta mah adina. Adanya bodina. Ada kana bebena dewekna tadi. Supan heuh. Itu ada tadi masih nyebut tadi na. Supan heuh. Atuh apa? Geus ah mau ngisi malanjung. Diobatian yeuh. Aing mau racikan. Oh, ah. Yan. Kenapa ngawakan nama saya tuasing deui bebena dewe? Ah, goro. Ngerti deui deh. Aing ge yo kakara aprok deui. Masa ngalaman fajil Pak? Tak cuma perasaan. Ah, terus mending orang mau beli cayu. Anu, Tuh hayu nam. pis. Kita yang mek balik heula ngepanan hayam. Anggeres ya. Tuh kayak kadia deh, heuh. Yang nyawa mah. Tanya non. Bikang. Oh. Siap. Ih. Si Aldi mah. Si Aldi kuma. Si Aldi saha selingkuhannya. Gila laki. Baturan apa? Tadi yang nyaho banget kamu anu aduhan. Ah, saha deh si Aldi sih. Kan babaturan aing. Atuh geuning maksudna hi. Ujug-ujug hayang nyaho bae. Yang dengekeun abe kanda. Ite, kayak ulah tuh kandana yang melitan hula. Jajan naon? Jajan bae hi geus daplok ge. Nama kene meuli jajan menam jeung kakak. Beb, di dieu lah sakedeung. Hi mohon gan. Ulah setting ada sok tetahan. Ketahan ku mah beb.
Nam erek mana? Tahan haus sayang minum beb. Nosek melecai mah sekalian jangan abdi. Bukan tahan kuma. Tetulus mau nih mau jajana. Nam sep nam. Sok tak itu tak pundungan. Wah. Udah kono. Ini tuh ya cewek seorang anak. Baru kanan tari isi wadi dia. Minta gini sari seleseng bau. Hei, Tai! mungkin kudu tai bae. Itu maaf, maksudnya yakin lagi kita mah ada bebas. Ya Allah ya Rob. Yang dia perkana ina ujur can siap ge. Dasar jodoh abdi mana. Biar ada neng pang ya bokon. Hi, gini sih datang-datang yang dicabok. Teu mau kumayo. Hi amat tetega. Hi kajen teu mau kumayo. Hi ah. Aduh. Tama dadakan ujur can siap ge. Hi hari tadina nyuruh nyabok. Entah geus kajen teu mau kuma. Aku masih mana yang dicabok? Tadi nama keur mastikeun bisi ngimpi, daging sokna film-film ge kitu. Hi kumaning tak ngimpi tak lain. Henteu mah daging peureuss. Ngomong-ngomong ngaranna saneng. Devi. Oh, Devi. King kakaranya sih aya budak nu gelis-gelis teuing. Daku mah demang. Hi, ging Mang Ujur jeung ka tukang somai bae. Urang di haneng. Urang dia ning tak sekolah di luar kota. Arang nu nyarahon abdi mah. Da sok abdi mah carang ulin. Da kita sade mang. Nolkeun ieu. Abdi Aldi, biasa dipanggil Kakak Al. Al ge panjangan aning teh. Naon dia panjanganna? I love you. Oh, sok barisan orang dia mah. Heh, kita Aldi babaturan Sirian tak lain. Hi, ging kenal Sirian sih. Geus lawas kenal Sirian. Oh, keur ku masih sesorangan di dieu. Keur nungguan Sirian ya. Keur katemuan halebona. Iem teu keur ulin bae tuh. Pugan. Pola ada tadi Sirian ge di dieu. Mohon ning teh ayeuna keur maricai heula jeung adi abdi. Oh iya. Hi beb, seujur. Ah, oh deh. Pernah satere. Tereren ke sama lalurang. Wah, mungkin beb. Iya, sama boga kejutan. Jam. Ayang beb. Hi, asa sih, sok pengertian tau mah. Terima kasih. Yan. Dek balik ke. Iya. Maaf, Pak. Ya, kenal tentah di Bene Abdi. Ih, geus kenal kok. Gelis ya Yan. Kakak teh heuh. Awal dan kieu ulah disia-siakeun. Sesi kunaon? Teu kunaon. Geus balik. Anggar sia mah. Sok diboror suh kana balik bae. Yo mending tunggu nu meula. Henteu Yan, makasih. Ah,